Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Nafisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pisyami anu tetep ieu pasal buat mertelakeun puasa wama sareng perkara yudkaru anu dicaritakeun itu ma'ahu sartana itu siam. Yajibu wajib naon saumu syahri Ramadana puasa dina bulan Ramadan bil kitabi kalawan dalil Al-Qur'an was sunnati sareng hadis wal ijma'i sareng ijma'na para ulama. Wahwa sareng ari itu siam eta maklumun dikanyahokeun minadini tina agama bidoruroti kalawan nemerak ala kulli muslimin ka sakabehna jalma anu Islam mukallafin tur anu baleg tur boga akal itu muslim palaya jibu mangka teu wajib itu siam alal kafiril asli ka kafir asli wa ala majnunin sareng teu wajib ka jalma anu gelo malam yata'ada salagi tengah haja-haja ieu majnun bimazili aklihi ku leungit akalna itu majnun bisyarobin ku nginum au goerihi atawa ku salianti itu syarob payajibu mangka wajib itu siam wayalzamu sareng misti huka itu majnun naon kodo ngodoanana itu siam ba'da ifaqotihi dina sabada cagerna itu majnun wala yajibu sareng teu wajib itu siam ala sobi kabudak illa annahu angin sanyana itu sobi eta yu maru diparentah itu sobi bihi kana itu siam lisabin karena umur 7 tahun in atau kok lamun kuaten itu sobi hu kana itu siam wa yudrobu sareng diteungel itu sobi ala tarkihi karena ninggalkeunana itu siam li asyrin karena umur 10 tahun kas solati sapertikeun salat pain balago mangka lamun tepi ieu sobi pi asna yaumin dina tengah-tengah poe wakana sareng kabuktosan itu sobi eta so iman anu puasa lazima mangka misti huka itu sobi naon itmamuhu nyampurnakeunana itu siam bila kodoin kalawan teu wajib kodo afada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Ar-Romli Imam Ar-Romli walaya sihu sareng henteu sah itu siam ayis saumu tegesna puasa min haidin ti jalma anu haid wanu pasaa sareng ka pirang-pirang istri anu nipas li anak khurujadami karena sanyana kaluar getih eta mud'ipun anu ngalemahkeun lil badani kana awak wasaumu sareng ari puasa eta mud'ipun ngalemahkeun lahu kana itu badan aedon deui falau amarot sareng lamun marentah ieu mar'ah bisaumi kana puasa lijtimain karena narima kumpul alaiha ka itu mar'ah naon mud'ifani anu ngalemahkeun dua wasyari'u sareng ari syara eta nadirun ngalirik itu syara lihifdis sihati kana ngaraksa kasehatan afada maedahkeun hukana itu kaul saha Ar-Romli Imam Ar-Romli wayajibu sareng wajib alaihi maka itu haid sareng nupasa naon al-qodou ngodoan ba'dan kitoihi dina sabada pegatna itu dzam wa qoblal gusli sareng dina samemeh adus wahwa sareng ari itu qoblal gusli eta bi amri jadidin kalawan aya parentah kaul jadid afada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Ar-Romli Imam Ar-Romli
li annahu karena sanyana Kangjeng Nabi eta amaro marentah ieu Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha ka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bikodo isaumi kana ngodoan puasa waya juju sareng menang naon alfitru buka limusyafirin pikeun jalma anu nyaba saparo kosrin kalawan nyaba anu sah ngosor salat biaya kuna ku secara kabuktosan itu sapar eta tawilan anu lila wa faroko sareng ngabedaan itu musafir al imrona ka tanah rame al imrona kana tanah rame wanah wahu sareng bangsana itu imron qoblal fajri dina samemeh bijil fajar alama netepan kana perkara afada maedah kenu kana itu ma saha ar-Romli Imam ar-Romli wadzalika sareng ari ieu kaul ia jujul fitru eta bin nasi tetep kalawan nas wal ijma'i sareng ijma'na para ulama duna sapari kosirin bari temenang buka kalawan nyaba anu sakedeung wasapari maksiatin sareng nyaba anu maksiat wa kuluma sareng ari sakabehna perkara layu bihu anu teu ngamenangkeun ieu ma al qasro kana ngosor salat afada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Ibnu Hajar wa illam yasuko sanajan henteu masakat alaihi ka itu musafir naon saumun puasa falau asbaha mangka lamun manjing subuh ieu musafir eta mukiman anu mukim summa saparo tuluy nyaba ieu musafir fala yabturu mangka ulah buka ieu musafir li annahu karena sanyana itu siam eta ibadatun ibadah ijtama'a anu narima kumpul fiha dina itu ibadah saha al musafiru jalma anu nyaba wal hadoru sareng jalma anu cicing di lemur fagolaba tuluy ngalindih na ka kami naon al hadoru hadir di lemur atau cicing di lemur Wakola sareng ngadau saha al-Mazani Imam al-Mazani ya juju menang lahu ka itu musafir naon al-fitru buka kiasan karena ngiaskeun alaman kajalma asbaha anu manjing waktu subuh ieu man eta so iman anu puasa famarodo tuluy gering ieu man naam leres ya juju lahul fitru lau asbaha lamun manjing waktu subuh saha al musafiru jalma anu nyaba eta so iman anu puasa falahu mangka eta tetepikeun itu musafir al fitru ari buka li anna sababa karena sanyana anu jadi sabab al murokhiso anu ngamenangkeun itu sabab eta maujudun anu aya wakila sareng dicaritakeun naon laya juju lapad laya juju teu meunang itu pitru walau akoma sareng lamun mukim saha al musafiru jalma anu nyaba haroma mangka haram non al fitru buka ala sohihi netepan kaul soheh li jawali sababil ibahati karena leungit sabab ngamenangkeunana kana buka wa mislul musafiri sareng eta tetep misilna jalma anu nyaba fil hukmi dina hukum al maridu ari jalma anu gering afada maedah kendalika kana itu kaol kullahu tegesna sakabehna itu dalik saha al husni Imam al husni wali maridin sareng pikeun jalma anu gering wahamilin sareng pikeun jalma anu ngandung
wa murdiatin sareng pikeun istri anu nyusuan ya suku anu ngamasakatkeun itu siam ai saumu tegesna puasa alaihim ka itu nu kabeh masakotan kalawan masakat latah tamilu anu tenanggung itu masakat ai adatan tegesna ceuk kabiasaan inda Zayadi mungguh Imam Zayadi au masakotan atau masakat tubihu anu ngamenangkeun itu masakat at-tayamuma kana tayamum inda Ibni Hajar mungguh Ibnu Hajar wa Romli sareng Imam Romli kaan khosia sapertikeun lamun mikasieun ieu jalma minas saumi tina puasa bat abarin kana kendorna cager al fitro kana buka puasa wayal zamu sareng misti kulla mutarohisin kasakabehna jalma anu gawe kamurahan bil fitri kana buka naon niatut tarohusi niat gawe kamurahan liyatamayaja karena supaya narima beda naon al fitru buka al mubahu anu dimenangkeun itu fitru an goerihi tina lianti itu fitrul mubah nabaha ngelingan ala dalika kana itu kaul wayal zamu kulla mutarohisin saha Ibnu Hajar fi Fathil Jawad dina kitab Fathul Jawad wayajibu sareng wajib alaihim ka itu nu kabeh naon al qodou ngodoan ai inda zawali a'darihim tegesna dina nalika leungitna pirang-pirang pauduranana itu nu kabeh wayajibu sareng wajib naon atab itu nginepkeun wa ta'yinu sareng nangtukeun fin niyati dina niat pa ammat tabyitu sareng anapon ari nginepkeun niat bahwa mangka eta ari itu tabyid eta iko niati nibakeun niat baina akhiril gurubi antara akhirna surupanon poe wa awali tulu'il fajri sareng antara kawitan bijilna fajar fa in koronat mangka lamun ngabarengkeun itu niat ahada huma kana salah sahijina itu gurub sareng tulu aw syakka atawa mang ieu jalma indaha dina nalika itu niat bil muqaronati dina ngabarengkeun lam yakfi mangka teu cukup itu niat bihilapi makalawan perbeda perkara law syakka lamun mang ieu jalma fiha dina itu muqaronah ba'da niyati dina saba'da niat aw syakka atau mang ieu jalma naharon dina waktu beurang hal nawa naha niatan ieu jalma lailan dina waktu peuting wa tadzakkaro sareng inget ieu jalma qoblal gurubi dina samemeh surup wa amma ta'yinu sareng anapon ari ta'yin bahwa mangka eta ari itu ta'yin eta ayyu ayyina nangtukeun saha al munawi jalma anu niat min faradin tina pardu ka Ramadona sapertikeun puasa Ramadan ao nadarin atawa puasa nadar ao kiparotin atawa puasa kiparat wa min naflin sareng tina puasa sunat lahu eta tetep pikeun itu naflin sababun ari sabab kasaumis istisqoi sapertikeun puasa istisqa bigoeri amril imami kalawan teu aya parentahna imam wa muaqqatin sareng puasa anu di waktu-waktu kasaumin sapertikeun puasa yaumal isnaini dina poe Senen falau nawa mangka lamun niat ieu jalma asauma kana puasa an fardihi tina faraduna itu siam min goeri ta'yinin kalawan teu nangtukeun aw an fardi waktihi atawa tina fardu waktuna itu siam
lam yakfi mangka teu cukup itu nawa kama sapertikeun perkara fi sholati anu tetep itu madina salat. Apa damaedah kendalika kana itu kaol saha Ibnu Hajar likulli yaumin pikeun saban-saban poe li anna kulla yaumi ibadatin karena sanyana sakabehna poe ibadah eta mustaqilatun anu mencil falau nawa mangka lamun niat ieu jalma lailata awali Ramadana dina peutingan kawitan bulan Ramadan sauma jami'ihi kana puasa dina sakabehna itu Ramadan lam yakfi mangka teu cukup itu nawa li ghairil yaumil awali pikeun salianti poe anu kahiji wa yajibul imsaku wallahu a'lam bissawab.